Duh, mah ya capek manuk teu meunang, simut teu meunang. Aduh, kumaha ya. Kelak. Manuk naik aing mah. Mah ya. Duh, nanti dia we meureun ah. Lapar ki. Ieu mah kudu di dieu ya. Aman juga na ya. Oh batur. Kuat. Aman ya. Aya tetanggalan ngadon nyuhan. Yuk, bari nginum cai. Seger. Wah, mulai batur dia mah. Aman. Aman ya di sini. Aman ya mah di dia ya. Buka puasa. Oh batur di dia mah. Iya. Lapar. Kuat ya. Yang sukses. Kuat ya tadi pun. Roti. Iya mah mantap pisan ya. Seger iya mah. Wah. Oh di sia. Saha eta? Saha we? Kok tanggal Pinas bisa ngomong udah usah saha euy. Heureuyaan sia ku aing. Ieu nu ngancik naon ieu? Heeh. Edan euy ieu mah. Kala euy. Bah, euy. Ya, Abah ya. Nya. Ieu mah bener. Abah deui di Jaro Pinas? Heeh. Kapan berhenti mah euy. Bah, aya naon? Ya satu maros, Bah. Maros naon? Hoyong nomor, Bah. Nomor naon? Nomor awewe. Nomor lain nomor awewe. Nomor naon atuh? Aya penghuni pohon kieu aneh. Nomor Bang, nomor togel. Asal pangesiankeun paket nu 10.000 jeung kolak kerengke magrib. Bah, euy, teu salah. Henteu. Emang di dunia gaib aya HP? Aya atuh HP aralus. Naon maneh eta HP naon eta mah? Gila. Iya nya penghuni teh make jeung boga HP sagala. Oh nya tuh gaya kan. Ari manya ye anu ngancik di ieu di Jaro Pinas lain. Nya di Jaro Pinas. Bener yakin ieu mah. Bah, euy, tong beja-beja rek godin nya. Hek dibejakeun ka indung maneh. Mau jadi ieu mah. Sok oker rek godin lain. Wah, minta nomor sabaraha? Nomor keluar ayeuna. Oh, 10. Apa nanti mau kamari atau 10 mah? Ngarang ya. 228. Salapan yakin. Yakin, Bah? Yakin. Kalem bake dibere kota jeung pulsa. Naon kuota jeung kolak. Kolak? Heeh. Puasa oge? Heeh, atuh pan urang teh puasa. Puasa anjeuy. Heran aing nya. Aya penghuni pohon teh puasa itu. Bah? Euy. Eta apa bener ieu penghuni pohon ieu? Pinas? Heeh. Hebat euy. Nomor bener dia? Bener engko hayang cenah. Deusian Bah kalem pokona mah. Sok atuh sian. Ieu mah meunang mah. Udah lapar gitu. Bah euy. Minum Bah. Tong nginum. Bejakeun ka indung maneh. Bener ieu mah apaleun euy.
Aduh, ngurang deh. Asal terus ya ker cicing ditipu aing aduh aing jalan tengin turun bisa turun aja tuh bisa turun dah tadi ke dia naik bisa turun bisa budak teh nyata aduh aing kumaha aduh aing buru turun ada ya balik bisa ngomong aing bisa turun kayak batu aing naik bisa menaon tuh nih cak sirah cak kan ngahalangan atuh ah sirah kok itu atuh turun budak ini cak sirah wah budak teh aduh pangku atuh pangku aing lah aing bisa teh bro aduh aing nak kumaha aing aduh aing nyeri cangkeng ah keur manincak calut ah budak nah dong goding jadi goding dibejakeun ya jangan bejakeun oh jangan bohong pan urang katanya teh ngalah manuk kaluhur manuk sia eueuh manukna hiber sare tanggal kai mosang godinnya henteu godin sia henteu pamali budak-budak godin hari om biar godin ngait naon ngait sapatu ieu aduh rek tadi pan meh coplok kalah maneh kira-kira aing godin bejakeun seko aing pamali teu urang godin teu godin ih oh mek godin sok hayang bejakeun ka pamajikan maneh ulah edek kok aing bejakeun urang merek buka puasa buka puasa ya kieu tadi bisa adan asar maghrib asar maghrib asar ampun aing budak tong bejakeun atuh edek merek dibejakeun aduh kepala euy kan dibere duit 2000 mung 2000 mah sabaraha 50 nah jadi orang udah perawat itu teh dari aing hayang dibejakeun mah aing mung dibejakeun tong 50 tuh sabaraha 2000 nya mung 2000 mah keur apa re aduh keur naon duit 2000 mah atuh euy asa 10.000 we waduh nomor di pokoknya mah diberi 2000 kan ini sia mung hayang 10.000 10.000 naon ieu roti naon ieu yang dibawa ke pemajikan mana kerja di bukti ieu malin roti naon bantal pergi sare wah cing sok dahar atuh ngeunah teu aman ulah bulan puasa panet berarti ieu teh roti lain bantal tong dibeja edek dibejakeun aduh cai di kata budak teh naon ieu hang bejakeun ka ditu wah kurang dibejakeun karena orang tadi heula hayang ngumpul sakedeung kabur ja kabur aing bejak pamajikan kudu lompat yang mau bener aing gagal pudin lapar betul ayo dibejakeun beri saku aing mang mangulnaon mang eta di mana jang didinya bieu mau aku segala eta godin mana rek godin ayo teh mah rek mah mama kekuasaan kali itu teh lah kunaon atuh mana teh kabur segala eta kasih lah bongan saha lompatan atuh rek tempo eta kan kalau teh moal kai nyeri kurang ajar pisan eta ai manggul teh atuh cong di nu kitu atuh ngalahkeun ka urang atuh saha di dinya eta mah naik motor ke manggung lupa apan teu boga kalau teh teu bisa kana motor-motor acan nyembeli budak teu anu bugna pirang aya itu kita lompat oh nya doakeun cing salamet abi
erek muda. Siap. Masihan samping. Kanggo mang bisi tegaluh THR. Alhamdulillah kebenaran jang. Nu saumnya. Kanggo taraweh nya jadi tigaduhnya. Siap. Hatur nuhun mang. Sampai pada mudah kerasi bijak. Siap. Assalamualaikum. Tak ka itu bieu mah. Kali itu Nya ka itu lompat. Assalamualaikum. Salah yang tadi itu, mana ke tadi itu. Salah jalan. Tadi kali itu abi kali itu. Tadi itu lompat nangge Gara-gara ti dagor imah mang. linglung ieu mah. Kayak itu. Assalamualaikum mang. Waalaikumsalam. Kade samping. Siap. Angnya taraweh. Nuhun ieu. Ngame barokah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kayak itu? Bener kayak itu ya Allah. Beneran, dia kali itu nempo. Nuhun mang. Iya bulan puasa ya we nu kitu kucingan. Tapi kan bae lah. Da meunang samping ieu. Teh halus nih lumayan. Lumayan keur taraweh. Lanjut we lah. Alhamdulillah ya Allah. Keng diceki euy. Aduh kayak kepangiheun. Macam-macam budak teh godi bejakeun sia kayu nu mah. Bae om geus dibejakeun ka pamajikanna. Ulah atuh. Urang ge ulah ya bejakeun. Pamali itu bulan puasa tukang sok godi. Om tadi di diturek godi sok. Tapi Atuh. dorakanya Doraka atuh. damai mana yuk. Ayo. Capek aing udah maneh. Tarang benyut gara-gara maneh. Siap. Ada kurang tuh kumaha. Gara-gara si Mang tukang kai. Oh, gara-gara ditanya gitu. Gara-gara maneh. Damai lah dah. Damai ayo. Iya, ayeuna ya rek makan ya. Buka bersama. Entong. Kajenengan adan we ayeuna mah. Kabarnya, kabarnya. Lebas kadang deui. Ayo. Ada nanya. Tidak ada. Salah tunuh ning nu aya. Cik tingali atuh jam sabaraha ayeuna. Pelong orang lamun. Tungguan adan.